Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah no barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung bantena. Birehing urang sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang nempo ura. Lamun bener ibu mare hayang menang ilmu, da ibu teh sabenerna geus ilmuwan. Bu ai ngomongkeun batur dosa geus apaleun. Ibu ai panas hate ku harta batur dosa geus nyahoeun. Popolotot ka salaki dosa, silih gorengkeun jeung tatangga dosa, ngewa cua geuleuh rujit ka batur dosa. Heueuh naha atuh geus nyaho teu eureun wae. Batak sok simpulkeun teu saban-saban jelema baroga ilmu tapi teu apal cara migawe ilmu. Tah ternyata tina ilmu teh lain sebatas apal tapi urang ge kudu nyaho jeung cara gawe, kudu rada era. Lamun nu garableg ilmu ngadon pasea, ilmu nu mana nu nitah pasea. Maka hakikat ilmu mah cicing dina opat rupa. Ilmu teh cicingna teh dina opat rupa, kahiji dina jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Tah ilmu teh kudu cicing hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Lamun ilmu cicing dina jasad, tempatna dina sirah jeung biwir. Jadi ngaranna beja di beja-beja. Barudak teh sakola 5 juta tambah 5 juta 10 juta. Tanya bogaeun duitna. Pinter matematikana, apal jumlahna, gableg mah henteu. Jadi teh ngaranna teh ilmu karek samet sirah jeung biwir. Pan ibu ge arah apal dina sirah mah subhanallah, dina bibir ge apal subhanallah, ngan kadang-kadang dina bibir subhanallah hate mah pabujud wae. Artina ilmu teh can rapet can cicing dina hate. Toong lamun ku ilmu ku kacamata hate, mun ibu geus bisa ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka hate kotor tong dikukut. Ieu mah maca subhanallah nah batur nyen gedong nyeri hulu. Ari maca subhanallah tapi batur meuli sawah ratu gaangen, nu dibaca subhanallah batur meuli motor ngadon muntaber, nu dibaca subhanallah batur meuli mobil modar. Artina subhanallah teh karek samet bibir jeung sirah can katoong geus si hate. Padahal dina bibir nama nyarita subhanallah maha suci Gusti Allah, nah hate kotor dikukut. Dina bibir nyarita alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi nah hate hayak kapuji wae. Deuk tahajud nyieun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuyan hayang ditanya ku batur kunaon ceuk jiga nu tunuh tahajud. Sakedeng deui tereh Ramadan 5 poe mah parabab status Facebook alhamdulillah tarawih kelima lancar. Nah da kagenep ka-7 mah eueuh status ya wareng eureun tarawehanana. Ari status ti ayeuna geus maruncul rindu Ramadan, kangen Ramadan, ari puasa ngan 3 poe. Jadi bibir mah pek bae dek ngomong alus ke pek bae ngan tanya hate bibir nu alus hate na kotor mah anger teu ngaruh.
Matak bibir kudu alus, hate ge kudu alus. Bener heuwel. Matak alhamdulillah eusina sadaya puji kagungan Allah, berarti puji mah kabeh ge nu Gusti Allah. Nya urang mah eueuh pujieun. Rek naon nu dipuji ku urang matak hirup tong pupujieun. Malahan lamun ilmu geus cicing dina hatena, jelema teh beuki luhur ilmu, beuki era ku ilmuna. Sabab urang mah apal kana bab ilmu, ngan tanya hate da can cocok jeung ilmuna. Bener? Nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun, da moal pasea. Nah, sadar kana kabodohan. Dan nu sok pasea mah nu pinter dihijikeun jeung nu pinter, burger jeung pasea asa teu hararideng nu pinter teh. Nah anu maseakeun teh ilmuna lain, ilmuna mah moal matak jadi pasea, tah nu pasea mah egona. Matak nu pinter teh sebenarnya bodoh, lamun teu bisa ngelehkeun egona, tapi nu bodoh adalah pinter, geuning geus teu boga ego. Aduh, arungeuknya. Kedua, alhamdulillah teh alat keur bersyukur, boga sawah alhamdulillah, boga imah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah. Eta mah karek ngomong, sedengkeun Allah minta imali, mana gawena. Ari kabeh ge nyebut alhamdulillah mah wajar, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah. Artina sadar diri, jelema beunghar kudu mere, lain hayang dibere. Ieu mah dar nu beunghar hayang BLT teu hideng teh. Takunaon ieu keprok nu teu kabere. Jelema beunghar mah sadar kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar hayang dibere teu gebleg polo teh. Bener. Matak lamun dina riungan ieu jelema beunghar menang BLT wayahna balik bebeja ka salaki. Cek salaki ti mana bieu pengawasan jeung saha nu gerhana menang naon kieu Pak pan urang teh jelema aya tuluy kamari menang BLT kesra tah saur ustad eta mah bikeun deui da urang mah lain hakna tuh aya yatim aya miskin kumaha cek salaki ibu tong didenge teuing ustad gelo kitu mah. Jadi akare musuh ibu teh salaki. Ngan urang kudu sadar kana lapad alhamdulillah teh ternyata alat media keur bersyukur. Lamun jelema bersyukur artinya geus lain hayang mere, geus lain hayang dibere, tapi hayang mere. Matak lamun aya nu beunghar menang BLT tinggal talipak maneh. Yatim loba, miskin naker cing atuh kadinyakeun. Kalah kebae we rezeki anak soleh. Manya aya nu soleh kokoro. Tuh mana alhamdulillah tuh. Mata karek sirah, karek bibir, can asup ta ilmu teh kana hate. Sedengkeun jelema geus boga ilmu, geus caricing dina hate, beuki luhur ilmu, beuki era ku ilmu eta sorangan. Apal kenapa bab tahajud, pan apal sararea heuh ilmu apal kana bab tahajud, tapi pan ditempo tina kiceup ieu mah kiceup bareuki hees. Apal karena bab sodako, tapi yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Karek apal we, apal bab infak jeung sodako gebrok mah henteu. Naon beda jeung budak sekolah 5 juta tambah 5 juta 10 juta pan duit mah teu bogaeun. Kahartos. Sok atuh ilmu teh asupkeun kana hate. Matak ilmu teh lain ngarobah awak, tapi ngarobah hate. Jadi geus boga ilmu teh lain robah penampilan. Tah nu kudu robah mah penampilan hate, nu kotor sing bersih, nu goreng jadi aralus, gede amak jadi henteu, popolotot jadi moal, goreng ka salaki ge jadi henteu. Matak ibu geus ngadengekeun ilmu kieu, bubar ti dieu bisi ieu mah boga dosa ka salaki. Geuwat tangkep, ayah. Engke salaki bakal nanya, kunaon ai maneh? Oh, taubat. Robah ku ilmu. Jadi ilmu teh kudu ngarobah. Ayeuna alam dunya Indonesia teh pan loba jelema nu pinter tapi dunya nah ruksak. Artina bohongan ilmuna karek sama sirah jeung bibirna ternyata can dirarapkeun dina perilaku jeung kahirupanana. Sedengkeun jelema nu boga ilmu leuweung diantep, sato diantep, ku sabab poe ayeuna pinterna bebeakan, manuk dialaan, bawang beak ku hileud. Gunung dieuweukeun akhirna teh pan banjir di mana-mana padahal leuweung teh ditungguan ku bagong da eueuh bagong ngarusak leuweung padahal bagong teu sakola. Leuweung ditungguan ku orai eueuh orai ngarusak leuweung
leuweung ditungguan ku monyet, monyet karusak leuweung, monyet diala, bagong diala, orai diala, tungguan ku manusia, leuweung beak, nah ku monyet, lain ku manusia, matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong. Heheul atuh da. Nya. Hate gunakeun hate. Sedengkeun lamun ilmu geus cicingna hate, alhamdulillah kabeh ge pujieun. Sing bari samuji malah mandar negara Indonesia geus disawangkan ku presiden ge 2030 ka ditu urang teh bakal kekurangan pangan. Ti ayeuna daek muji geura sok ibu resep kana cau kudu daek melak cau ta eta teh muji cau matak nolot teh rajaban soloyong cau pan ieu mah eueuh. Berarti urang dieu teh karek beuki kana cau can bisa melak cau. Kunaon? Ibu resep dahar kudu daek melak pare. Jadi batur susah ku beas urang mah moal susah da urang muji kana pare ge muji ka urang. Ieu mah sawahna jarwalan. Sawah mah kalem we cenah beas mah meuli. Nu akhirna teh kaancam we poe ayeuna. Heueuh kaancam. Tuh sawah eueuh, beas eueuh, kalaparan di mana-mana. Saha nu salah? Rabeng pan kana Bang Emo. Disangkana meureun matak mencerdaskan Bang Emok teh padahal mah matak leuneng kana hulu jeung tetangga ge hampir teu akur da eta pan bebeja arisan bikeun kakak jeung KTP tuluy narangtung limaan aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kokot tetengan ka tatangga seserian bari maranehanana gitu diuli ku bangsa batur mah diuli keur ngancurkeun bangsa urang teh digedean hutangna ngaran-ngaran ibu geus gede hutang boga TV ge dicopot batur moal bisa ditahan nah pan hutang ibu jaminanana eta beda jeung kolot baheula sabab ilmu kolot baheula mah hampura Quran teu katempo macana hadis teu katempo ancrugna maca kitab ge teu kabaca lantangna tapi kitab geus aya dina dirina. Aduh, tah di mana eta kitabna diri dina hate masing-masing. Katilu ari ilmu teh kudu cicing dina rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Jadi jelema nu boga ilmu mah bakal peduli kana kasusah batur. Kumaha euy anu teu dahar teh lamun dulur urang hegeun nu mantuan, tuh asup rasa teh ka ditu. Lol aya budak yatim ujungnya jelema nu boga ilmu mah hajungnya budak urang mah Idul Fitri sagedeung deui pangmelikeun baju alus, salana alus, sepatu alus. Nah, ari budak itu inung bapak geus eueuh, mata umat Islam teh kal jasadul wahid kudu hiji saperti hiji awak. Anu batur susah teh ulang ge kudu miluan susah. Ieu mah egois sorangan hirup teh. Nyatu teh sorangan. Kunaon ngaharulang kasiniran nya. Mata jelema nu boga ilmu geus cicing dina rasa beuki era ari tiung denai ai baju denai ari HP Oppo ai kana hutang poho geus komo geus cicing dina rasa beuki era baju mahal era sepatu mahal era celana mahal era gedong mahal era mobil mahal era nambah jeung era keur naon duit loba lamun yatim diarantep keur naon gedong sigrong lamun eueuh nu nganyang kunaon atuh eta eueuh nu nganyang da lain butuh ku gedongna ngan eta we hasil pamatuk nu gablek gedongna lol jelema sangsara butut imahna ku bilik bari molongo tiap ibu ngaliwat kumaha ceuk si emak ka dieu heula emak keur ngagoreng sampo rabeng jelema ka imah nu sangsara naha beungeut tah beungeut alus gedong sigrong hasil pamatuk sararudi nganyang kanu kelo kitu sampai meh nganjang wae anjing helder dina jangela nagog. Jadi anggar manusia mah harkat darajatna lain gedongna lain sawahna lain mobilna marah mai amis budina otak nu keprok bari maranehanana gitu. Tuh dina rasa era kongkorong panjang era nama kejeng era ibu dahar 3 kali kongkorong baroga gelang aya imah teu susah sare tinggal reup dahar teu kudu mikir coba nu yakin
tadi bere kurang ada usaha, tadi perhatikan kurang ada usaha, baju butut udah wajar, udah numpang melikeun mata umat Islam teh kudu peka karena kayaan batur disebut we ilmu rasa. Lain mah ngajuludung ngungklu hirup teh. Kaopat ilmu kudu ngawujud, di mana wujud ilmu? Na awak ibu. Panon boga ilmu moal popolotot ka batur, ceuli boga ilmu moal resep kana gosip, bibir make ilmu moal ngahina ngaledek batur, suku boga ilmu moal ngalengkah kana salah, hate boga ilmu moal deuk panas baranan. Geuning eta ilmu teh ngawujud disebut teh al ilmu nur. Tah ilmu teh cahaya di mana? Na wujudna. Lain habon ngadalil zakat beritara zakat lieur. Ari karek ngapalkeun mah bisa, Bu. Bener mata cek ilmu kolot ulah jauh di jungjung ulah anggang di teang korehkeun udah deket bae cirina satangtung diri tong jauh-jauh teuing ngomongkeun Firaun di Mesir geuleuh cenah aing mah ke Firaun tatangga lain wawuh henteu sabenerna mah nu kudu dipika geuleuh mah lain awak Firaun da awak Firaun mah jujur dicibit moal ngalawan ditonjok moal ngalawan geus maot tah nu kudu dipangewa mah lain awakna tapi sifatna pan sakabung mah ieu ge baroga sifat Firaun. Naon eta sifat Firaun? Sombong Pak, osok sombong geuning eta jadi bikang Firaun. Ieu ka Firaun ngahujat bebeakan rucit ka Firaun musuh Islam, ternyata Firaun aya na awak. Nah jauh-jauh teuing nyokelan Firaun anu di Mesir di dieu tah Firaun teh kadang-kadang di ustad ge Firaun nyampak bubar salat melak cangkeng dina kelek di mana salat. Greget aing ada bae aku ceramah ge mah ngarasa aladar. Rasiko paling teu diulem deui paduli teuing. Atuh tadi nu beunghar meunang BL teh tuluy kasihkeun paling mantau. Aya nu sadar mah teh. Ya, rasa burasa. Mata hakikat ilmu ilmu nur, ilmu teh cahaya di mana? Na wujud. Geura sok lamun ilmu geus diwujudkeun dina awak era make baju alus ge era naha hate can alus ari baju alus ari hate rudak ari tiung pararajang ayeuna sok ngaledek batur aya tiung bararadag kana gosip bareuki aya tiung galalede ayeuna popolotot ka salaki berarti si eta mah karek bisa ditiung sirahna can ditiung eusi sirahna tempo bapak-bapak lebok sok alusna baju kudu alusna hate gorengna baju dan terjadi gambaran gorengna hate mata ngaragangan manusia lain cenah bajuna justru era baju mahal teh terus sok ibu kira kudu era nu dipake 1,5 juta palebah rajaban celek ketek 5.000 ari skincare 1.700.000 sabulan kabeuli ari palebah sodako ke masjid 2.000 tegar belengka era jelema teh al haya'u minal iman bari era teh bagian tina iman meureun jelema teu buka ka era kitu teuing kudu ditanyakeun we imana entak kurang teu wani make baju mahal teh naon era kieu we harga paling 150 nu kieu patut sarua jeung tukang sot nah era sabab manusia kaciri teuing hareupeun manusia kade bisa teu kaciri hareupeun Allah. Manusia terkenal di alam dunia kade Allah terkenal ka awak urang naon sababna dikenal hareupeun manusia bisa jadi ku ujubna bisa jadi ku riakna pang elingna pang sodakona pang bageurna pang tahajudna pang salatna hareupeun manusia dikenal bawa ka Allah poek Pak moal bisa neuteub Allah nah kahalangan ku hijab kasombongan dina diri ungeup nya jiga nya di dieu aya balik teh mah angker mana Pak kongkorong teh urang pake. Oh, eta ka warung tuh, ieu lempang dah tuh, ieu kongkorong pan hayang kadawe. Padahal ceramah mah bebeakan ulah sombong. Tukang warung teu tatanya oge, ieu teh 40 gram. Kumaha cenah boga warung, saha nu nanya? Bener ya? Mantap ibu teh manusia. Lamun ibu jeung bapak manusia kuring manusia tembongkeun sifat manusia ulah ari wujud-wujud manusia ari sifat-sifat sato beulah aing cenah kana bagong haram daging bagong haram teu meunang di dahar daging bagong tapi naha sifat bagong aya di urang nyuluduk
dicarek ku salaki teh geuning mah tong senam hargaan di dieu teh hargaan sok ngaguruan ngaji tong senam di sisi jalan da aya teh atuh era lamun awak mah di tempo batur da ngalawan atuh beana geus alus awak mah geus sia keneh nyuluduk we tah nyuluduk teh daging bagong diharamkeun urat ge apal teu meunang dahar daging bagong tapi sifat ge wayahna kudu diharamkeun sifat bagong ge ulah aya na awak urang wujud manusia jadi manusia tembongkeun sifat manusia orai kadang-kadang nu jadi orai teh urang orai ganti kulit teu ganti ngaran pan kitu pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis da teh mah teh ganti-ganti nu pasea anger nu teu akur jeung dulur anger nu pedit anger nu cadu ka masjid anger nu kitu ngaji lain nu kitu mah lain ngaji prek nu kitu lain dia mah alus disebut orang teh kalau kasurah orang ganti kulit teu ganti ngaran Hapan urang ge gambaran urang ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti ustad. Tanya hate ganti teh. Naon nu kitu? Urang mah ngajina ge moal luhur-luhur teh intina sasatoan we lah. Belut gawir numpang hesena ditewak tepat leur. Saha eta gambaran belut gawir bapak macul dek melak pare belut datang tewak belutna goreng da tujuan mah macul keur melak pare ulah habeunna nyangan belut ai pare teu dipelak dan lain dek nyangan belut urang mah dek macul dek melak pare ngan eta atuh belut datang we cokot we halal menang di dahar menang ngan kade sifat ulah ngabelut leur saha eta aduh loba janji eueuh bukti loba bawas nyorosos tanpa buktos ai keur hayang mah alut-alutan ka rakyat geus jadi meles we ka alam gaib ngartieun meureun ngartieun paribasa lamun akang jadi insyaallah aing mah bosan ngadenge pidato bebongok nu kitu teh insyaallah teh kuat dijieun leunca jeung lalap teh paribasa demi rakyat nu mana demi teh untuk mensejahterakan rakyat nu boga mah bebongok sia nu sejahtera rakyat nu mana nu sejahtera teu nyahoon di kampung mah aya keneh magrib nyangan beas alut-alutan teu nyahoon sia teh mah paribasa sejahtera caneng mata hese dicekelan omongan tengah belut we mata lamun aya jelema kitu belut manehna mah batuk saeutik berobat ka Singapura bari ulin coba rakyat boga BPJS ke candeur di stop ini ke rumah sakit loba ditolak ke rumah sakit da paribasa eueuh ruangan peda nu sangsara meureun nu datang nanya oi mana demi rakyat teh oi nu puguh mah belut we belut satuju ibu kana omongan urang kudu satuju karena ditewak sararea belut teh aduh resep urang malah mata sasatoan sebenarnya mereka marah mere informasi ibu manusia kuring manusia sok atuh tembongkeun sifat manusia ari manusia teh disebut Anas ari Anas disebut hamba Allah ari ngaran-ngaran hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah lamun diruk ngahambakeun diri ka Gusti Allah ya wayahna tarima kahayang Allah tarima keputusan Allah geura cicing dina sifat Gusti Allah di mana dalilna maka jeung nanyakeun dalil di mana eta bismillah bi ku kudrat Allah bi ku izin Allah bi ku iradat Allah bi ku kahayang Allah bi ku katangtuan Allah ieu alam dunya jadi ku kahayang Allah ibu jadi ku iradat Allah kuring jadi ge ku takdir Allah nyicingan ieu alam dunya ceuk Allah ismi bi ismi geura cicing jeung asma kami matak dunya bakal aman lamun cicing jeung asma Allah ai asma Allah nyahan asihan asa kampura amis budi someah darade alus budi hade basa pan ngeunah dunya mun dicicingan ku jelema kitu lamun nu ku haseum pamatuk asa neraka di lemur teh
pan urang teh manusia mah kudu cicing jeung sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, beungap euy. Ya Wahhab, ya Rajak, ya Fatah, ya Alim. Toong ku ibu, ya Rahman, ya Rahim. Allah teh Maha Welas, Maha Asih. Urang teh manusia ngahambakeun diri ka Allah. Tiron sifat Allah. Allah boga maha, urang mah da manusia. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda jeung makhlukna. Allah Maha Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Manusia geus pantes nembungkeun sifat welas jeung asih. Nyaho. Welasan, asihan, dedehan. Manusia eta. Geuleuhan, rujitan, cuaan, lain manusia gitu. Doma ge di kandang silih badung mata lamun aya manusia silih badung aing mah lieur doma kumaha eta ceramah teh nararepi kana hate pexing salaladar kadinya tuh Rahman Rahim lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal amat jeung moal ceuk urang ge eta cikeneh dibaca Rahman Rahim nepi ka teu neurak kana hate baralik ka itu lieur eta cikeneh disebutkeun Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih. Urang manusia kudu boga sifatnya jeung asih. Lo budak tetangga dagang comro nongtot leho deuk meuli moal si taruas hate sugan bae kunaon make jeung moal meuli geuleuh kana naonna kana lehona ilaha comro dicampur jeung polo make jeung geuleuh comro disuhun polona irung. Lamun ibu nyebut geuleuh kana polo entong sok geulis pan ibu ge baheula mah leuwih nyatina irung nyatina ceuli. Ayeuna areueuh lehwan teh beah baheula ngucur tadi dia teh. Geuleuh kana leho batur bari manehna ge pernah boga. Lain kitu Rahman Rahim majang ka dieu mak madalin hayang comro ngan eta we kabita ku polo tah boga duit 3.000 wayahna kumaha dibeli eta leho sing-sringkeun di balong emak keur parab jair juk dagangkeun comro payu comrona lantaran leungit lehona karasa tak ku budak teh nyaahna coba lamun ngaledek uyuhan ye euy daek nu meuli comro bari nongton polo hejo kieu budak nyeri hate indungna nyeri hate comro can tantu payu tina dorak ka omongan ibu mana pandina awak bapak teh aya pika geuleuheun na awak ibu aya pika geuleuheun da ieu mah nu ditempokeun ka kuring ngepalsu kabeh palsu ieu make wedak make lipstik make blush on jug si beungeut kitu we make wedak make blush on make sesengitan di dieu mah mata urang mah sageulis-geulisna ibu make wedak make make up aya urang hayang demi Allah teu nama kejeng teu ieu mah alam palsu da alam asli nama lain ieu nu mana alam asli nu di imah waya kieu coba mikir di imah waya kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek pada isa digegeban hua kieu bau kelek kumaha ceuk salaki mah kuat rada hangru daek heung teu kajeun wajar ieu mah nembongkeun alam kapalsuan ngan tanya aslina nana gerhana asli palsu kalau mana kuring palsuna jika Pak Ustadz Ajang mah sareng Pak Ketua MUI sareng rekan sim kuring di dia arasli atau iya mah Ustadz palsu kalau mana palsuna ari ceramah mah jika urang teh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah cobaan we ayeuna geus punten cek Ustadz da saur salira kudu nyaah ka yatim jeung miskin ayeuna mah amplop teh moal dibikeun cinta naha pancek salira kudunya ka fakir miskin kurang bagikeun we amplop keur salira ka fakir miskin kumaha ceuk uring lain telepon tadi atuh nas datang palsu teh mimiti jamaahna palsu ustad ge palsu aya ngalieur palsu gini nu beungar asli palsu kalau bamana nu beungar palsu imah hiji hayang 2 demi gaya sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun eta melaan kapalsuan nepi ka sarah sirah nyeri imah 2 mobil 2 toong geus sirah ngebuul tiap bulan setoran hungkul cing atuh jadi nu asli da ku ilmu teh kudu nyaho kana hate ibu saha ibu ku ilmu ibu
Awak ibu teh ibarat imah, di imah aya kebul sapukeun, di imah bala cokotan runtah duruk, di imah atuh belewuk empel. Imah ibu nu nyaho aya naon di imah eta, awak ibu nu nyaho kana panyakit hate di ibu. Matak datangna ilmu teh kudu tumbuh kasadaran tina hate. Eta da ngebul wungkul dina hatena teh. Kebul sapukeun kan itu. Sapukeun lain dikukut wae, virus begitu. Matak jelema miskin ngukut kebul dina hate, panasan ngaranna nya miskin nyari riwit. Keur mah miskin ririwit teh. Nu beunghar aya kebul ku sombongna, beunghar teh hayangna teh dihargaan batur. Padahal nu beunghar mah kudu nyaah anu miskin, da jasa mah gede keneh anu miskin. Nu miskin mah geura sok aya nu maot panggalana nyokot pacul nyin kuburan si miskin. Aya nu maot panggalana nganterkeun nyokot pasaran si miskin. Aya nu maot panggalana tahlilan si miskin. Matak lamun di dieu aya nu beunghar mung akur jeung nu miskin, keun moal modar meureun sedang. Tinggal nungguan we geus pae nu miskin kieu ngomong harewosan sok we kitu cokot paculna. Macul maneh sorangan nyin kuburan. Manusia mah butuh ku batur, mata ulah coba-coba goreng jeung naon alasan urang kudu goreng jeung batur nah. Peda batur boga imah urang acan tuluy ngewa kasih itu eta mah panas ngaran. Peda batur maju urang henteu tuluy grujit kanu maju eta mah sirik. Nu kitu penyakit gede leuwih teu nyeri sirah hese ubarna. Tuh bener cenah. Bari arungok bari bener. Ya ibu barat dia mah kitu we. Ditanya ku salakina menang naon ge rame geus. Jadi hampura nu kudu robah teh geuning ku ilmu teh eusi hate, mata ribuan kita baca Quran sing katalar, hadis sing kaaji, ngan tanya hate, lamun hate aya keneh ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, kajian ribuan kitab nu dibaca, Quran katalar, hadis kaaji, ceramah di mana-mana, hate masih keneh ngewa ka batur, ternyata eta ilmu teu matak ngarobah dirina, boro-boro ngarobah kasasamana. Weh. Lain disangka nanti meren kabatur ya urang ngomong tuh keprok padahal mah da kamarana kanan beredet na. Aduh ampun matak cekuring ge ulah jauh di jugjug anggang di teang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung deui awak ibu teh ibarat imah nyaraho meureun kana kagoreng patutan dirinya. Ibu disebut gelis ku tetangga, aduh mana mah gelis pula waka bangga. Nah tetangga teu apal tapak budugna. Nu apal tapak budug ibu adalah salaki. Aya 70 mana beteungna. Jadi batur karek nempo beungeut, karek nempo cangkang nyebut alus masih eta teu apaleun jero hatena. Matak cek urang Sunda lautan jero bisa diteuleuman hate deet manusia mah hese dikobet. Talung keneh cangkang goreng jerona alus daripada cangkang alus jerona goreng. Kapan kadong-dong ge lemes luarna mah ngan jerona mah ramatna beak ti kare. Rambut gondrong bukan pembohong alus. Rambut gondrong bukan pembohong alus. Nama kejeng alus kan buukna gondrong eta mah hayangna ngan eta bukan pembohong alus. Daripada jas mahal, dasi mahal, aduh sepatu mahal, jabatan luhur, ari hak rakyat teh dikokot geuning bangsat oi. Ari ngajadi bangsat teh entong sok nyumput dina jas mahal ngewa lah. Kunaon akang seseurian wae. Gabung atuh di ditu tuh. Yang cen jika nu moal eudeuh pengajian teh. Oh, loba lalaki sok kebelet itu. Dia teh mau udut tuh. Ieu mah nyengcen sorangan berkeuteuk. Jeung tembok. Agan bae ari hayang di dinya mah. Pek bae kumaha engkang. Apa? Heula tong sok perhatian teuing lah. Ka salaki nama biheung kitu biheung. Lu atlet kesa ngobrol juga sok heula. Nah, peda maneh ka ustad. Heula ustad. Geus aing mah teh hayang diperhatikeun ku kolot.
mun budak mora manu merhatikeun anak celah odok we ibu geus perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Urang mah dek inum dek henteu kumaha urang we. Dapon maneh ka ustad, aduh minta selfie. Engke ade mah jeung salaki ibu di foto teh sok. Bosan. Bener terkutuk. Kasalaki nyebut bosan. Tak ieu pengajian anu bakal diomongkeun. Maruk salaki ibu eueuh da aya engke balik ti dieu naon ka aing nyebut bosan tadi. Tuh, si Maeta tah. Cededehnya. Kasalaki nyebut bosan. Nah, rana tong bebeja ka urang teh hayang ngawin. Tuh bejakeun ka aki urang kaki enan gitu. Enan ge mas kawin teh dieu. Ya syukurin. Banget gelis, hate alus, lucu. Nya gelis nya Miss Budi. Banget gelis, hate rudet, haseum pamatuk. Ditanya setiap kunyem. Tihara raya ngadeuketan jelema kitu. Talung kene banget goreng hate alus Amis Budi. Tanya kuring eta kitu encep. Bade neangan pi pemajikanan nu goreng tapi Amis Budi teu sudi. Ya urang ge hayang we nu geulis bari Amis Budi sempurna. Mantap ilmu teh sok jujur ilmu teh karek di mana karek nasirah karek nabihir nempo hate mah cantang tuh nama kerasa ge cantang tuh ngawujud ge cantang tuh mata paingan cek Allah ilmu teh qalilan saeutik pisan tuh lautan anu lega anclongkeun ieu curug kana jero laut tuluy angkat tah sakecelak eta teh ilmu Allah nu dibagi-bagi pun lanceuk qiraatna sae urang mah dipaksakeun ge goreng kalah kakala labur kiroat urang. Jadi ternyata keahlian manusia teh dibeda-bedanya. Tuh si Nono cenah ka dieu cenah. Kayak emak cenah eueuh jam 4 si Nono cenah ka dieu. Aing ku kadenge wae atuh teh kuceuli. Ku barawelna urang dieu teh. Buat rupa-rupa. Hah? Oh nya teu penemean mah jur ada hareudang. Mun boga pamajikan ka urang dieu teu usah 2 poe moal teu dileg-leg. Moal teu ganeng, ning hororea mah. Wah, tina merek bibir kieu mah tuh. Mun ieu boga pamajikan ka urang dieu 2 poe teu usaha moal teu monyong-monyong bibir. Ada geus ah, moal neangan urang dieu moal. Amo kijeng moal ieu di hareup kolot hungkul. Wah, tapi anger bager hate ge ka kolot mah teu sudi. Sok ayeuna urang pecakan kawin jeung kolot haben waktu sare teh ngabalseman jeung mencetan. Waktu disimutan batuk jeung batuk ka WC mung kajen kolot alus hate mung. Kajen deuk neangan deui. Yuk orang bawa ternyata agama Islam teh pigaweun lain sebatas teori da surga jeung neraka geus katempo seuneu bu surga jeung neraka sing sumpah geus katempo sabab Allah geus mere contoh tah pi surgaeun mah Nabi Muhammad pi surgaeun mah sahabat pi surgaeun mah tabiin tabi'ah tah eta pi surgaeun tempo jejak langkahna kitu pinarakaeun mah ku Allah geus ditempokeun Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, tah eta mah pinarakaeun tinggal ibu cicing jeung saha. Osok sombong, osok pedit, osok diomongan, osok gede wadul. Ceuk aing oge. Aing karek salat geus ngaku surga, aing kalakuan kitu peta. Nah, jadi Firaun jeung Qarun aya di urang. Sedangkan ibu ge apa? Qarun, Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal di mana tempatna? Ku Allah geus ditempokeun neraka. Heueuh, urang sieun ku neraka. Ai kalakuan Abu Lahab aya di urang. Nah ieu dang teh jelema kitu. Mun bener ibu hayang ka surga, jawabanana Nabi Muhammad, para sahabat. Tuh, toong di surgaeun.
ketika Nabi Muhammad ini ke masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta wur tai onta nyeblok ka Nabi balik deui ka rompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul nah euy deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul salaki ibu tetulus ke masjid anu nyeblok balik ka imah nah balik deui aya nu nyeblok tah bedog gubuk kadek jelema kitu geus lain pi surgaeun deui wae ngadek batur telo kali ini deui Nabi ka masjid di seblok ini deui di seblok ini ka 4 kali Nabi cicing nah eueun nu nyeblok ka mana gering datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul nah telat nya telat dekul Nabi ngaimaman beres ngaimaman cek Abu Bakar ya Rasul aya nu udur saha itu kumaha cek Nabi urang longo tuh tak pi surgaeun mah coba ieu iya pi surgaeun anu pi surgaeun teh teu kaur batul nyeun kasalahan diwi renyem ngagugoreng batur pabaeud-baeud jeung batur pasea jeung tatangga nu kitu pi surgaeun cek urang ge surga teh geus kalalajoan di dunya ge nya Nabi panggil jeung yatim pan ditanya kamana indung kamana bapak maot kamana indung aya keneh kumaha ceuk Nabi kuring bapak anjeun tuh ieu aya yayasan yatim matak namun sararea da babari atuh hayangnya yatim tong egois teuing hirup ibu barang dahar sapiring cing sacomot teuneun sacomot diteuneun da geuleuh dibagikeun mah nyokot we atuh tiap deuk nyangu saseno teuneun sok-sok kana keresek geus jadi sakeresek anterkeun ka yayasan hampura kitu deuk milu nyumbang da urang sarua dahar yatim ge kudu dahar ngan urang mah sabulan teu ukur bisa sakeresek tapi kompak kabeh sa RW mere sakeresek kabeh moal aya yatim kalaparan geus Islam nepi ka dinya heuh geus kolot nyebut acan deuk iraha ka cak ieu matak naon lamun kitu kabeh wah bapak-bapak can kasindiran ngulemna kudu ustadah awewe atuh da urang pendukung bapak-bapak geus asa kacarekan meureun protes bapak-bapaeun euy we ibu nu ngomongna ye digana lamun ibu ieu ceramah moal teu wah matak untung ti kaum ibu-ibu teu loba teuing nu jadi untung malah tuh dek jalan mana dek uih jalan mana kapipir kan ditutup lamun rag-rag talak dibikeun ka ibu-ibu pak bapak hampura 5 menit jadi duda nah da ieu mah batak bapak-bapak mah geus narikah teh rada peot rada jumerijag rada pegung nah ngabatin pak lamun ieu geus kawin teh bararada nah bebas teuing ngomong lamun aya teu geuna teh baladug we bapak-bapak mah loba ditahan bisi nyigeung loba ditahan bisi pundung loba ditahan bisi manehna kasigeungan bener Pak coba ieu eta salaki keur sarege si Bagong molor wae untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong lamun mamah nyebut Bagong berarti siapa penting urang hees jeung bikangna kumaha cek anak mamah Bagong bapak Bagong ari abi anak Begung saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul kakara sadar takdir Allah kalakuan goreng urang nah nu dingalo teu ngarti urang kalakuan nu goreng urang teh geunahan nu dingalo lain Allah nu salah ibu nu goreng adat matak lamun ibu kasalaki amek lain kudu si Bagong si Bagongan ala bidzikrillah tatmainul qulub aya rumah saja di manusia mah tembongkeun sifat manusia wirid we ama kasalaki agogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh cekek saeutik bari gunyeng yasin insya Allah salaki teh moal ngamek kadon ngahulang lagi dari maca ayat kursi nah da jigana kasurupan juri cai pada salat tiga mikir moal amak cabut duit 2 juta gebrok kana lahunan ibu tinggal cawel sadaqallahul adzim awet rumah tangga lamun karitu ya
matak manusia teh mungkin sifat manusia teh dek ngahamba ka Allah jadi dek nemongkeun sifatna Gusti Allah. Ar-Razzaq teh maha pemberi. Urang kudu daek mere lain kahayang dibere wae palebah dibere seuri palebah teu kabere baeud asa lieur sia teh sedih ya. Ar-Razzaq Allah Al-Ghafar teh maha panghampura. Tak urang niron karena sifatna kudu asak ham kasaha kanu geuleuh kanu cua kanu ngewa. Batur cua urang cinta, batur benci urang tong nyaci. Batak tilu eusina seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara geus berat ngamalkeun eta. Eta Al-Ghafar seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bubar ti dieu bisi salaki ibu baeud barakatah ku ibu mageus seurian. Haha gitu maneh baeud kumis jekrem sia teh mah jeung baeud jiga lele useupeun. Insyaallah ibu kitu moal teh didagor ku termos mah. Maksudna seuri kanu baeud teh lain kurang kudu seseurian hareupeun jelema baeud, tapi seuri kanu baeud teh kajahatan tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan geura balas ku kahadean. Nanya kanu tara mere kanu pedit matak hajatnya tong dituliskeun. Ieu mah aki 6 15 Pak Ustaz Jajang 50 kalau bah aki 6 jeung Ustaz Jajang hajat cek salakina teh mah si aki 6 Bapak narik arapika aki nana gerhana hajat bere 50 serwang 50 naon tempo heula catetan lebih gadek mere 50 kudu nempo catetan rek 15 da jum nyangor atuh kasar lagi untung aing mah boga catetan mun bugu bebongok maneh rugi aing 35 nu pedit mah tong diladenan ku pedit nu pedit mah justru lawan ku bagus. Katilu kudu nanya kanu tara eta si Al-Ghafar nanya kanu tara ingat-ingatnya bisi eta tangga nanya ke ibunya balik di dieu gedor di mana Assalamualaikum itu keluar Waalaikumsalam aya naon bieu aing geus ceramah jeung nana gerhana Al-Ghafar nu katilu urang teh kudu nanya kanu tara bebengok mana geus tara nanya ka aing 2 tahun kunaon ari sia ibu tos kos nu teu hidang hirup maksudna mah seuri anu baeud merek anu pedit nanya anu tara teh tong ngabales kajahatan batur ku kajahatan deui tapi geura bales kagorengan batur ku kaalusan. Wah. Genahnya. Tilu tah sumberna tina hate. Tina hate mah nyikapi perbedaan ge teu amek anu beda. Nah, lamun aya perbedaan da teu amek anu beda, deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah teu kudu amek. Pek berjalan masing-masing. Hari NU gayana make nyanyi wae NU da asup kana budaya apa eta ngadoa tadi ge pan Allahumma barik batum ting dumba batum ting dumba batum ting dumba batum ting dumba bang tumbang NU mah ngajarkeun teh bari nyanyi nah ngarah babari apa dulur urang Persis tara kikituan bae teu naon nah hanya sebatas metodologi hanya sebatas metode ngarah gampang apalna ngan geus apal kudu babarengan dina gawena ulah kabeh sepakat aro aital ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim arapal kabeh ge nah atuh yatim jeung miskin diantep geuring bebengok maneh teh karek apal eueuh tindakan. Aduh. Batu ulah coba-coba nyebut teu lah. Sok perhatian pisan urang deui meh lami naonna. Oh, ibu sono ka abdi. Pek ngan urang mah teu sudi kudu sono ka ibu. Geus kolot sono ka urang. Keur maleuir menang jodoh kudu menangkeun kolot lapur. Mong. Lamun jelema alus hate cicing jeung ilmu menyikapi perbedaan itu indah Pak. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi beda teu? Aya kacaritakeun paseha. Nah, atuh ari urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali gurger wae.
nah ngajarkeun paseana henteu ngajarkeun mah elmuna atuh nah bet parasea geuleung atuh dek NU dek Persi mau silakan apa orang NU cek deui make nada wae da asup kana budaya pada orang NU nya lamun ngapalkeun sifat wajib Allah 20 nyanyi deui wujud empat duda empat tung ting domba empat tung ting domba empat tung ting domba empat tung ting domba empat boba boba empat boba empat pang domba empat tung ting domba empat tung ting domba kunaon seserian jadi orang hese ngenang si eta borak otak bari rek ngegel tihang jadi NU mah make budaya ngarah babari apa ari Persis tara bah urang silih ajenan we da anger tujuan mah gawe keneh gawe kartos di NU wae loba perbedaan maca sholawat barareda ieu aya nu jiga dangdut sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil hoho di NU ayo ge nu maca sholawat jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala goblus ka Cimaung es lilin mah cece aya deui meureun sholawat bari aral sholatullah salamullah ala toha rasulillah dek Persi nu mana bae geus silahkan da tetep nu dibaca mah sholawat keneh sholawat teu kudu gurger pasea teu kudu tahlil nya pandi nu sok aya tahlil aya nu maot Bandungan barareda macana nu tungkul nu ngagideug nu muih aya nu tungkul nu dijuru geuning la ilaha illallah las salengit udang-udang dahar isukna diajak deui cing teh ki tahlil deui siap nah cing teh aki mah eueuh kacape ngan sakedeung nya heudah heeh ayo ge nu tahlil bari ngagedeug la ilaha illallah cing teh mangna duda gedeug cenah ngarah teh sare jiga si kitu nganu paling paur nu muih illallah 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 bubar tahlil batur madalahar saya teh mah golok diburuan nah juk langsung dihiberkeun ka rumah sakit da isukna teh tahlilan teh jadi dua tempat silahkan berbeda tapi sikapi ku hate anu alus jadi entong jadi papa sehat bener aral atuh teh pokoknya tak mamang ulum ceramah teh hayang anu barareda sok hijikeun ka anu beda na panggung ieu pe timimiti hayang anu nerangkeun Quran jeung hadis nahwu jeung sorok Ustad Adi Hidayat timimiti hayang nerangkeun anu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apik hayang anu nerangkeun karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin hayang anu jiga ojek online urang aing mah pangbutut nage baduli hayang anu lentong Aagim pan Agim melentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya AA bisa hadir di sini bagaimana ibu senang berjumpa AA ya ibu senang berjumpa AA tapi mohon maaf AA yang kurang senang nah geus kalolot kieu Adi malentong mama belum cara naon jeung nunjuk deui naon sok ngomong naon ngomongkeun Agim lain ngomongkeun meragakeun antara ngomongkeun jeung meragakeun nah ini teu hideng teh wajarkeun teh tak ieu provokator teh tah meragakeun lain ngomongkeun meragakeun kuat teu apal meragakeun jeung ngomongkeun tak ieu numpang gede dosana teh nah sudon ka urang mama yang belum ceramah nu bari nyanyi Roma Irama
kela bisa keburu maghrib dan ada dia nyanyi pan ku kasyaeun nya Roma Irama bari nyanyi Bu hayang dibaledog ku botol nyanyi tentang bujangan sarua aja ngalendek kurang gitu Bu bisa rek uih lega tuh jalan si sebujur bangke oh nih nu bakal kasih gol ka aing cenah lagu teh ulah nu matang nyigeung laguna teu kain kapan sing gede hate tereh puasa na mikiran kain kapan jeung da dipikir-pikir lagu baheula jeung lagu ayeuna asa alus lagu baheula lagu ayeuna mengarah ruksak jeung aya lagu buka dikit jos boro-boro ibu urang ge nu lalajokna buka dikit jos rok konok naon nu dibuka naon nu ditojos coba lagu baheula endah alus lagu baheula nya teuing teu nyaho cingsok cingsok warani yani tah ka urang lagu baheula mah indah tetep tuh ditetep nempok tetep dedeh geus ditetep dedeh ceuk urang Indonesia mah kangen jadi tetep dedeh teh kangen tetep dedeh moal burung di pisono aya nini anjay kumaha ieu incuna aing mah cing ning atuh mah jeung anjay hate kuring moal beunang di panutan imut basa kuring an bisaan ya latihan anak beak 7 bungkus ya basa kuring antengnya awan aduh ragamitinen hate jadi honcewan yo mak sok nyanyi bi mak itu nyanyi lebih mau terbubar jelema da nanaon ge kudu dijiwai nya dakwah kolot baheula dakwah itu di masjid ge aki-aki dakwah eling no umat muslimin muslimah hayu urang berjamaah salat subuh aya aki-aki babari poho direret jam 8:30 maghrib pek kadar eta orang Persis Muhammadiyah tara tong saban geureuh da nyieun masjid teh butuh eusi ulah pasea nadoman jeung teu nadoman ari ngeusian arembung hartos jadi nu penting mah berbeda tapi dalam satu tujuan bener Bu acan asup kana bab Rajab jeung ieu teh jeung puasa ai kawaktuan uduk dibahas kira-kira waktu baik lah ngan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki mah datang Rajab jeung puasa teh ceuri. Kunaon ceuri? Imam Syafi'i mah datang bulan Rajab ceuri. Lain kunaon apan Allah nempukeun an dina bulan Rajab. Nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad. Sehingga Allah mere salat ka Nabi teh naha mah jeung mere salat apan salat teh keur mupus kana dosa-dosa Nabi Muhammad matak salat ibu teh sebenarnya keur mupus dosa ibu matak ulah sok nyieun dosa ka batur ibu salat teh keur mupus dosa ibu matak geus tong sok ngareret nu batur da batur teh keur mupus dosa nu dirina ieu mah geus salat wae nyarieun dosa nah hanya si eta mah kitu salat utak-utakan salat teh keur ngahapus dosa boga dosa oh sholat kedua alat mupus dosa teh puasa
Man soma Ramadan imana wati saban gupiro lahu mata kodama min dambi saja lemah nu ngajalankeun ibadah puasa dina bulan sabulan campleng bari kayakinan jeung iman maka dihapus sakabeh dosana. Mata bunga Pak datangna salat teh kudu bunga, datang puasa ge kudu bunga. Ngan kunaon ceurik? Sabab nempo siksaan ternyata jadi bunga, sabab siksaan jadi leungit nalika manusia cicing di dua tempat ngaranna salat jeung puasa. Aduh. Aya naon sajang? Aing malieur nyanyi oream. Sakitu wae eueuh nu mere. Jadi pada dasarna salat ngan kudu aya eusian salat teh. Ulah salat ngaledek batur, salat ngahina batur, salat panas ka batur, salat rujit ka batur. Eta mah karek salat gerakan jeung ucapan can katempo laku lampahna. Matak salat teh eusina 3, 1 sidqul qauli, 2 layyinul qalbi, 3 tarku ma'asi. Tah nu ngaran salat teh sidqul qauli kudu alus ucapan, layyinul qalbi kudu leuleus eusi hate, tarku ma'asi kudu ninggalkeun kadurakaan, ngomongkeun batur dosa eureun. Mitnah batur doraka eureun. Ibu nyaho kagorengan batur ku ibu di ibu apal kagorengan batur wayahna ibu apal kagorengan batur tong sok diomongkeun kagorengan itu. Nah bisi kadengieun kun digorengna da kul ngontrok ibu dikepret der pasea salemur papaseaan moal nyaman di lemur eta. Dalamun bisa mah kagorengan batur tutupan da ibu ge boga kagorengan anu butuh ditutupan ku batur bener. Kumaha atuh cek agama nalika jelema nutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan dirina, nalika jelema nutupan aib batur maka Allah nutupan aib dirina. Matak paingan urang dibongkar aib ku batur bongan urang sok ngabongkar aib batur. Well betah jang di dia boga inung barawel dia betah. Ya teh cacak-cacak ka ustad gitu. Aduh aing komo ka Jagger. Puasa sidqul qauli salat masjidul alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarku ma'asi ninggalkeun ngakadorakaat. Tah eta eusina salat, ana eusina puasa. Ai puasa teh nahan lapar jeung dahaga, osok lapar. Osok dahaga. Tah eusina kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Matak geus puasa teh kudu bager ka batur. Ieu mah puasa campleng bedit anger can puasa eta. Nahan lapar jeung dahaga artinya kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Kadua ngaran puasa teh ngaharamkeun anu halal. Ibu tos nikah halal ibu jeung salaki lamun bulan puasa nya matak lamun aya salaki mama ngajadog keur puasa hoak wah ngarah ingkah iblisna aya ngaran lalaki pacan beunang oh lol bet ibu kagoda heuh hayu atuh sakedeung menggeus kumaha karep teu meunang bulan puasa mah tuh tanyakeun ka Pak Ustaz teu meunang lain Allah innalillahi. Bener bibir tukang ngogo goreng batut mah kitu berat alah. Baik latihan kayaknya. Latihan bedag innalillahi. Jatuh tita jong innalillahi kitu alih. Maka kuring mah salah satu penceramah anu tara nyare kadorakaan batur ara. Ibu dek ngogo goreng batur tuluikeun tong eureun tuluikeun. Ngan pertanyaanna sanggup teu lamun maot dina kayaan keur ngogo goreng batur. Kerjudang jeding sok dicabut nyawana aduh maut ini 7 lengkap para ustad jeung kiai anu nganterkeunana datang malaikat man rubuka saha maneh babongan bibirna kerjudang jeding geus cek malaikat teh ieu cenah jelema sintrekeun nah teu maut dina kaayaan keur maksiat nya matakna ulah leungeun tutunyu ka salaki panon papolotot bibir nyarekan suku tetejeh sing sabar Pak sing sabar lamun ngaripan pamajikan gitu engke Allah nu bakal ngaragrageun eureuna panon papolotot bere belek pan jadi teu bisa malotot bibir poporongos wae ka salaki bere bengok
sok ngawangkong jeung nu bengok. Leungeun tutunjuk wae ka salaki, bere kempreng. Ho. Kumplit ibunya beleknya bengonya kempreng, tinggal cokoreun. Suku tujang tajong wae ka salaki. Cabut tanagana. Eureun jelema geus kitu. Mantap jeung kuring ge peringatan akhirat teh geus aya di dunya ge. Naon panyakit eta teh peringatan ke akhirat. Mata kudu sadar. Paingan atuh leungit duit. Da sedekah tara artina dipaksa. Eta balageur nya. Bener. Sok ngomong deui nginum deui sok. Ampun ya Allah. Hah? Naon? Yo. Hayang nyanyi cenah bujangan aki titah ka itu. Urang ream jeung sakedeung di adan, dari itu adan di dieu nyanyi pan ki omongeun. Mengeus nyanyi mun tadi eta mah hanya sebatas sampel tah bawa suara abdi teh alus. Eta mah sebatas sampel. Ngan tujuan tina ibadah salat, zakat, saum, haji, anger tujuanna mah la'allakum tatakun. Jelema salat can tantu takwa, jelema takwa pasti salat. Jelema zakat can tantu takwa, nu takwa pasti zakat. Jelema puasa can tantu takwa, nu takwa pasti puasa. Jelema takwa pasti pengajian, ngan teu saban pengajian jelema takwa. Jadi nu mahal mah geuning takwana. Sedengkeun takwa eta rahasia Allah, Pak. Matak jelema takwa moal ka ciri bajuna, moal ka ciri giningna, moal ka ciri wujudna, moal ka ciri jentulna. Da takwa mah rahasia urang jeung pangeranna, ngan bakal katempo dina wujud perbuatanana, nyaahan, asihan, deudeuhan. Matak hirup teh geus we tanpa sifat Allah, narima ka hayang Allah, tampi kaputusan Gusti Allah. Awak ibu bulu panon geus pondok tarima. Pan ngeunah bulu panon pondok mau kucak-kicik ge hampang. Kaum ibu-ibu liwo moli bulu panon panjang atuh nempo urang teh jeung berat. Awak genut tarima. Ulah make jeung dipoto nya ngeyeng kieu. Cenah ibu dipoto nya ngeyeng marah ka teu langsing. Eta teh penipu eta teh. Aya dina foto langsing diajak pangikuan meber. Geunanya atuh asal sehat we hirup mah Bu. Dina ibadah ge urang tinggal narima cek alo salat ya salat, cek alo zakat ya zakat, cek alo puasa ya puasa, cek alo umroh urang mah tinggal narima parentah Allah. Kadar eta surga mangga we Gusti da abdi mah patuh ka salira. Ngaran-ngaran jelema patuh mah lu deuk mere. Ngan lamun manusia geus mung patuh ka Allah, deuk patuh ka saha? Artos. Nusan lah magrib. Gara-gara lik teh. Itu anu pertama wih mata itu. Hayang tidak tong panggih deui. Bu sing sarehat, panjang yuswa, parak milih, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi. Moga-moga umur urang ditepikeun kana sasi Ramadan, malahan urang dijamin dibere kekuatan keur ngajalankeun ibadah Ramadan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.